Belum, aduh. Aduh, ngerasa ng bahay. Bikin lapar ya. Lah, katakan ini. Lumayan. Lapar ya. Lumayan. Ayo rekor harus datang. Boy, jalan di kanan. Wadaw, doang na itu di saung ngebul tuh. Kayak tangkurak si Abeng ya. Beneran yang lapar ya. Saperkan sekuai. Abeng, Nah, dia. dinas amat tangkurak dia. Kuain ka dulu dari kejauhan ngebul ya. Mana kopi Abeng? Tapi di mana dia? Kopi bikin kopi. Lah, kuain ka ambon na bau-bau kopi ya. Tadi tadi ku serok. Mana serona? Nah, dia. Iya, aing sakit ganteng nah disebutkan seres ya. Ganteng di mana dia, penting? Ya nah, dito ngisir-ngisir aing di Iya, mana video. page didinya ngabosiat lain dia. Tangkarek dia ngomong sembarangan baik ngebesiat. Wah, dia Beng. Beng, iya naon dia? Tampol ge ku dia. Naon dia? Aing tadi una naon di dinya. Eta geura deuleu. Wah, iya naon dia, Beng? Ulah eta mah aba aing goblok. Ah, aing hiji. Ulah, nu aba aing diambak sia. Aing lapar dia. Tadi pelit-pelit teuing dia ka aing. Aduh. Ngeuna ya, Beng? Nyedak kan aja jantung aing. Di aba aing sia eta. Nah, diganeng tangkurak dia. Dia pengen celak-celak manjan tuh jore-jore teuing tapi ngaran mana Abeng dia. Bisa dia ngaran aing abeng. Eta sih asok dipanggil Abeng. Cika aba aing aing ngaran Nur Saad. Perusahaan itu artinya. Cika aba kiai ge. Nur eta cahaya. Asalnya aing mah saat mah bemo. Berarti sia cahaya bemo. Tah, Beng. Beuteung aing mah geus jebeg. Eta pan disesakeun sa etik tah. Jeung abah sia, aing mandet balik. Mabul tangkal. Kamana dia ka dong nu dinas kitu? Dinas Rusia, aing kenangan be abah aing ieu eueuh ieu, balik-balik ieu. Sugan sia ningalian, Senam po aing. Maning kieu bae tuh. Jauh. Dinas sia teh. Aya hakanan jeung kopi. Maning di ditu heulan sia. bener sih aing ngomong. Beneran, loba. Aing tadi mah jadinya. Kopi, cikopi aya. Aya. Aing balik heula nya. Boleh. Geus gerak ka ditu. Mana balem jagung? Sinak jagung ngopi. Kesel. Mana Beng? Pengen ngopi yo. Tadi si Juli Kopi ngomongna naon, ya sia, kopi teh? di dieu. Aing degar atuh si Juli tuh. Nu abah aing jago ge. Buat kumanena atuh kena aing cerekan kok, Ah, Bang. bohong ini. Abang kumaha? Orang tadi geus di cokot si kupu. Aing meta diamanatan ku abah aing kita dibawa ka ieu mah dicokot. Atuh geus kieu mah aing kena bakalan diambak. Koredas eta ku si Juli cikopi. Koredas. Aduh, Kopi koredas jagung berarti ku si dibawa. Juli. Kalan Geus, dia si ada Juli dengan ku yang aing. budak. Saya tangguan di dieu. Aing rek nean si Juli. Oke, Nya. bener. Tangguan. Sama amun beunang. Pokoknya bawa ka dieu. Ibu aing ya.
Mana sih ya? Itu tangkurakan. Modal sekolah ingin nama. Kamu empat ke mana sih ini? Iya sih. Sedang sekolah. Mana sih ya kok ingin nama jurik penipu? Mana ya, Kak? Kamari sih ngomong na ayah cai kopi ayah belum jagung di si Abeng. Oh, si Abeng. Oh sia. Kedengeran Kak. Nah, emang si Abeng ngomong nambah gitu. Ngomong na eta cai kopi jeung belum jagung koredas ku sia diuyup eta kopi. Berarti geus kitu mah ka uding teh ditipu eta ku si Abeng. Oh, aneh-aneh. Ya buktina ieu urang dikiriman saja cenah. Naon eta jagung? Neng lain, orai. Atuh jagong. Bener sih aing ngomong cara. Bener bunglon. Pan sia wani ka aing. Iya teh jagong Kak. Ya, ieu teh menang ti si Abeng. Ti si Abeng. Heeh, ti tadi bikin cenah ka Teh Ida cenah. Sedangkan kan Teh Ida kabogona ka uding. Neng Ida ka bogo aing? Nya. Berani amat eta si Abeng. Nah, makanya eta mah emang licik cenah mah. Jurik teh si Abeng, berani amat ti ka aing. Can apalun kitu ya aing saha? Nah, emang sah gitu Kak. Sia teu apal ka aing? Henteu. Aing ka uding. Jawara lembur di dieu. Oh, Salembur nyehun ka pantesan aing. kabehan ngomongkeun si Kak Ketek ka Asep gagah cenah unu waniun. Jawara salembur cenah Kak. Ah, bisa wae sia sikat wae sia. Bener Kak. Terus ayeuna mah kieu, ieu jagong ya aing numikeun. Nah, sok Neng Ida. maksud kula teh ka uding leuwih pantas sebab kan Teh Ida teh kan kabogohna ka uding. Eta sia nya. Atuh ka uding mah leuwih gagah leuwih daripada si Abeng mah naon beungeut nih ge. Kos letak. Gitu Kak. Jadi sia setuju ieu jagong dibikin ku aing. Atuh bangga Kak, atuh leuwih atuh kula mah. Geus ayeuna mah aing rek lempang bikin jagung ka Neng Ida nya. Sia ulah kemana mana. Atuh nek balik kula mah. Heeh. Ke penting kepanggih jeung aing mabar Siap nya. Kak. Naon deui sia ieu? Rokok teh. Hah? Rokok teh ngarokok ieu. Yang saha rokok? Jeung kula. Jeung sia. Jeung aya ieu. Yuk, dung. Tuh. Nah, bensin apa yang dibikeun? Kabeh Ya. ya. Heeh, geus. Ah, geus. Kenyot ku sia kabeh. Hop.